Bismillahirrahmanirrahim. An-nadzafatu arieu eta bab ngajelaskeun bebersih. Alam kanyaokeun ku anjeun anna nadzafatal badani kana saestuna ngabersihan badan wa tsaubi jeung ngabersihan pakaian wal makani jeung ngabersihan tempat matlubatun eta anu disuprih saraan mungguh sara. Fayam bagi atuh penting lil insani pikeun insan naon tanzifu badanihi ngabersihan badanna itu insan. Mutaahidan bari anu merhatikeun sya'ra ra'sihi kana rambut sirahna itu si jalma bitasrihi ku cara nyisiran kana itu sya'run wadahni jeung ngaminyakan wa udhunaihi jeung kana dua cepilna itu si jalma bil gosli ku cara ngumbah wal masih jeung ku cara ngusap wa fahu jeung kana bibirna itu si jalma kana bahamna itu si jalma bil madmadati ku cara kekemu wasiwaki jeung ku cara nyiwak wa anfahu jeung kana irungna itu si jalma bil istinsyaki ku cara kekemu ku cara nyingreup cai wal istinsari jeung ku cara nyebrengkeun kana itu cai wa dzafirahu jeung kana pirang-pirang kukuna itu si jalma bigos lima ku cara ngumbah kana perkara anu tetep ieu mah teh tahtaha aya dina handapeun itu pirang-pirang kuku. Waqad kana jeung nyatana geus bukti saha annabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhinu eta sok ngaminyakan itu kanjeng Nabi ra'sahu kana sirahna kanjeng Nabi wa yusrihu jeung sok nyisiran itu kanjeng Nabi sya'rahu kana rambutna itu kanjeng Nabi. Wayam bagi jeung penting lahu ka itu si jalma aidon kalawan deui naon tanzifu tsaubihi ngabersihan bajuna itu si jalma bil ma'i ku cai wahdahu bari sahiji itu cai au ma sabuni atawa sartana sabun ini taja lamun mah mika butuh itu si jalma ila dzalika kana itu sabun ini taja lamun mah mika butuh itu si jalma ila dzalika kana itu sabun wa kadzalika jeung nya kitu deui yang bagi penting lahu pikeun itu insan naon tanzifu makanihi ngabersihan tempatna itu si jalma wa dzalika jeung ari itu anu kabeh lima eta tetep karena perkara fi nadzafati anu tetep ieu mah teh fi nadzafati dina bebersih min hifdzi sihati tina buktina ngajaga kasehatan wa dzahabil humumi jeung ngalengitkeun kabingung wa iqbali sururi jeung narima kana kabahagiaan wa ridol asyiri jeung ngajadikeun ridho dina pergaulan wa idhari nikmatillahi ta'ala jeung ngadohirkeun kana nikmat ti Allah subhanahu wa ta'ala. Qala parantos ngadawuh sa azza wa jalla Gusti Allah azza wa jalla wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits kana dawuhan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits wa amma bi ni'mati jeung anapun kana wa amma bi ni'mati rabbika jeung anapun kana nikmati pangeran anjeun fahaddits tah kudu carita anjeun kudu bebeja anjeun. Surat Ad-Duha ayat 11.